Andalan hari ini nyaeta tempe jeletot atau tempe sambal ijo. Satu acan ngadambel ya abi teh nembe uih balanja nya urang beresan heula balanjaan kanggo icaleun seblak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda bundi kumaha ye dararamang. Dinten ayeuna balanjaana seueur pisannya ya seperti biasa basreng, tulang, baso, tahu sareng sajabina ye. Ayeuna urang masuk-masukin si basreng, baso, terusan mie golosor sarang nu sanesna kanu toples. Mumpung enjing keneh we kitu nyabunya, ieu tah urang beresan kaluar kerupukna digantungkeun sareng si meja seblakna urang tata sina rapih kitu tah. Terus narapih mah nya cuekeun we tah ayeuna urang nyiksikan heula si tempena. Kan di awal video ge nya bade ngadambel tempe jeletot atawa tempe sambal ijo. Ayeuna urang siksikan bagi kieu sapertos kieu nya di dadu we lah dadu besar. Lah meuni gaya eta nangkapna ge nya. Si tempena abuskeun heula kana wadah, pinuh nya lamun disimpen dina talenan mah. Tah ieu siksikan terakhir tah sapertos kieu nya kekenginganana satoples. Saatos disiksikan ya urang hurungkeun komporna tagenkeun si wajan minina nya urang goreng heula tah si tempena. Sawareh-sawareh we ngagoreng tempena dah henteu cekap jeung supaya kakeueum ku minyak tah ayeuna kongsreng-kongsreng atos asak anu kahiji nya urang gubruskeun anu sesana atosna digubruskeun mah nya tah ayeuna urang ngadambel si sambal ijona nya sambil nungguan si tempena asak. Ujug-ujug we tos lembut si samara atawa si sambal ijona. Tempe anu tadi nu terakhir teh tos garing tos asak urang abuskeun heula kana kotak. Ayeuna urang nya numis si sambal ijona kade cayang sakedik terus penyedap rasaan. Oseng sakedap terus lebetkeun ka si tempena nya terus oseng-oseng deui sakedap. Dah tadi tempena tos asak teh jadi henteu lami yeuh urang lebetkeun kana toples. Tah ieu atos beres hayu taruang.